Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma min abdin teu aya ari hiji hamba kanat anu bukti lahu eta tetep ka itu abdu naon niatun aya niat fi ada dainihi dina mayar hutang na itu si abdu illa kana angin bukti eta illa kana angin bukti lahu eta tetep ka itu si abdu minallahi ti Gusti Allah naon aunun pertolongan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Aisyah ta katampi ti Sayyidah Aisyah. Ma min abdin teu aya ari hiji hamba yastar'ihi anu maparin ngurus ka abdu sallallahu Gusti Allah ra'iyatan kana hiji ra'iyah palam yahutha tuluy teu ngaliputan ka itu si abdu palam yahutha tuluy teu ngaliputan abdu ka itu ra'iyah binasihatin kana hiji nasihat illa lam yajid angin moal manggihan itu si abdu raihatal jannati kana seungitna surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Maqal bin Yasari Al-Mazari katampi ti Maqal bin Yasar Al-Mazari. Masaluma ari contona perkara ba'asani anu ngutus ka kami sallallahu Gusti Allah bihi mawa itu umma minal huda tegasna pituduh wal ilmi sareng ilmu kama masalil ghaisil katsiri eta saperti hujan anu gede asoba anu keuna ieu goes ardon kana bumi pakana mangkabukti minha tina itu ardun naon naqiyatun anu subur qabilat anu narima ieu ardun almaa kana cai paambatat maka jadi itu ardon al-kalaa kana jukut wal usba sareng tegasna jukut al-katsiro anu loba. Wakanat jeung bukti min hatina itu ardon naon aja dibu anu teu subur amsakat anu nahan al itu aja dib almaa kana cai panapaa mangka ngamangfaatkeun insyaallah Gusti Allah biha kalawan itu aja dib annasa ka jalma-jalma pasyaribu tuluy nginum itu nas wasaqau sareng nyiram sisiram itu nas wazara'u sareng papelakan itu nas wasoba sareng keunah min hatina itu ardon naun to ipatun golongan ukhra anu sejen innama hiya pastina ari itu ardon ki anun eta anu gundul latum siku anu teu nahan ieu ardon maan kana cai walatum bitu jeung teu ngajadikeun ieu ardon kalaa kana jukut pazalika mangka ari itu mazkur mataluman eta contona jalma faqaha anu ngarti ieu man fi dinillahi dina agama Allah wa nafa'ahu jeung ngamangfaatkeun Allah ka aman ma kana perkara ba'asani anu ngutus ka kami insyaallah Gusti Allah bihi mawa emak fa'alimahu mangka nyahoeun itu eman kana emak wa 'allamahu jeung ngawurukeun ieu eman kana emak wa masaluman jeung ari contona jalma lam yarfa anu henteu daek ngangkatkeun ieu man bizalika kana itu ma ba'asani ra'san kana sirahna walam yakbal jeung henteu narima ieu man hudallahi kana pituduhna Allah allazi anu ursiltu diutus kami bihi mawa ieu mawa itu ladi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syaikhani Bukhari Muslim wa Nasa'i sareng Imam Nasa'i an Abi Musa katampi ti Abi Musa. Ma min rajulin teu aya ari hiji lalaki yang zuru anu ningali ieu rajul ila wajhi walidayhi kana pamenteuna indung bapana ieu rajul nadrata rahmatin kalawan ningali rahmat illa kataba angin nuliskeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun ieu si rajul biha kalawan ieu nadrah hajjatan makbulatan kalawan ganjaran haji anu makbul mabruratan tur anu ditarima anu alus mabruratan tur anu alus. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Rafi'i Imam Rafi'i ma min sibahin teu aya ari hiji isuk-isuk yusbihu anu isuk-isuk saha al ibadu pirang-pirang hamba fihi dina itu sobah illa wasorihun angin aya anu ngajerit yasruhu anu ngajerit ieu wasorih
Ayyuhal khalaiqu hei eling-eling pirang-pirang makhluk sabbihu kudu ngabersihkeun aranjeun al malikal qudusa ka Allah anu ngarajaan anu dibersihkeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Sini an Zabir katampi ti Zabir. Ma min abdin teu aya ari hiji hamba yamurru anu ngaliwat ieu abdu bi qabri rajulin kana pakuburan nana hiji lalaki kana anu bukti ieu abdu yang rifuhu eta wawuheun ieu si abdu ka rajul fid dunya di dunya payusallimu tuluy uluk salam ieu si rajul alaihi ka ieu rajul illa arafahu angin wawuheun ieu rajul ka abdu waroda jeung ngajawab ieu si rajul alaihi ka si abdu assalama kana uluk salam. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Khatib Imam Khatib an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Ma min abdin teu aya ari hiji hamba yusra'u eta dibantingkeun ieu si abdu syara'atan kalawan dibanting nyaan min maradin tina gering illa ba'athahu angin ngutus ka abdu sallallahu Gusti Allah min hatina itu syara'ah tahiran halna anu suci. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Amin abdin teu aya ari hiji hamba min ummati ti umat kami yusolli anu maca sholawat ieu abdu alayya ka kami sholatan kana hiji sholawat sodikon anu bener biha kalawan itu sholawat min kibali nafsihi tina arah-arah awakna ieu si abdu illa sholla angin maparin rahmat sallallahu Gusti Allah taala mahalur Allah alaihi ka ieu si abdu biha kalawan sholawat asyra sholawatin kalawan 10 pilang-pilang rahmat wa kataba sareng nuliskeun Allah lahu pikeun ieu si abdu biha kalawan sholawat asyra hasanatin kalawan 10 pirang-pirang kaalusan wa maha sareng ngalebur Allah anhu ti itu si abdu biha kalawan sholawat asyra sayyiatin kalawan 10 pirang-pirang kagorengan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim. Ma min abdin teu aya ari hiji hamba yuridu eta anu karep ieu si abdu ayar tafi'a kana luhur ieu si abdu fi dunya di dunya naonana darajatna fartapa'a tuluy luhur itu si abdu illa wada'ahu angin ngarendahkeun ka ieu si abdu sallallahu taala Gusti Allah taala fil akhirati di akhirat naonana darajatna akbaro anu leuwih kana leuwih gede min hatina itu darajat wa atwala jeung leuwih panjang. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Tabrani Imam Tabrani. Ma min abdin teu aya ari hiji hamba yusolli eta maca sholawat isi abdu alayya ka kami illa salat angin mangmentakeun panghampura alaihi pikeun isi abdu sahal malaikatu malaikat madama yusolli dina salagi langgang yusolli maca sholawat isi abdu alayya ka kami palayuk lili maka pek nyaetikeun saal abdu itu si abdu min dalika tina itu madkur aw yuksir atawa pek ngalobakeun ieu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad an Amir ibn Rubai'ata katampi ti Amir putrana Rubai'ah. Wallahu a'lamu bissawab.